kalebetkeun eta isim domirna teh isim domir mutasil. Wal ha'u domirun mutasilun. Anu mana isim domir kabagi dua, hiji mutasil kadua munfasil, sakumaha cek jurumiahna wal ha'u domirun mutasilun. Ismuha anu mana hakna anu aya di lapad anahu kahiji eta hate disebat isim domir mutasil. Isim domir mutasil sakaligus jadi isimna lapad an gitu. Isimna lapad an anu wajib dibere hukum baris nasab kusabab jadi isim an, kusabab ante boga amal seperti ina tansibul isma watar paul obaro. Ismuha anu mana hakna nyata isimna lapadan mabniun ala domi fi mahali nasbin. Kusabab hak teh tina sapalina isim domir bari ieu mah isim domir mutasil, sedengkeun isim domir teh tina sapalina kalimah isim anu mabni anu teuas anu teu tiasa dirubah-robah baris. Nah lamun tos PS teh PS we sa lalamina, lamun jabar-jabar salalamina, lamun JR salalamina teu tiasa dirobah tina PS kana jabar, tina jabar kana JR jeung sawangsul-wangsul teu tiasa karana gimana kali-kali ieu hate jadi isim lapad an anu wajib nasab kali-kali barisna PS hu. Maka nyebatna teh mabniun ala domi. Jadi dimabnikeun, diadegeun, dituliskeun kana baris doma. Sabab ti kudratna eta hu anu aya dapat anahu teh dibere baris PS. Mata tos we barisna mah PS ulah dirobah jabar. Jadi anahu we teu meunang anaha gitu. Disebut teh mabni domah mabniun ala domi fi mahali nasbin. Nyeratna mah memang diseratkeun kana baris domah tapi lebetanana eta hu nyaeta nasab. Lamun ditemongkeun ciri nasaba naon? Jawabanana baris patah. Pangna baris patah kusabab hu teh isim domir anu kagungan wuku mufrad mudzakkar ghaib. Samina sareng lapad huwa. Bila mana isim mufrad dinasabkeun maka wajib nganggo ciri nasabna ku patah. Kusabab antarana kana isim mufrad sakumaha saur jurubiahna fa amal fathatu itunya. Jadi mabni domah mahal nasab. Lamun ditanya naon ciri nasabna patah. Pangna dialap nasaban ku patah kusab isim mufrad gitu ya. Bi mahali nasbin. Ngan patahna ulah ditemokeun ulah anaha. Kusabab teh isim domir nya. Isim domir teh tina sapalina isim mabni. Anu mana bila mana isim mabni mah teu tiasa dirobah barisna.
lamun ti kudratna PS ti kudratna Jabar ti kudratna JR teu meunang dirubah mabniun ala domi fi mahali nasbin li annahu ismun mabniun la yadharu fil i'rab li annahu ismun mabniun la yadharu fil i'rab karena sanyana isim mabni mah nyata tina sapalina kalimah isim anu teu bisa ditembongkeun i'rabna lamun tama kudu nasab teu tiasa ditembongkeun ciri nasab lamun kudu ropa teu tiasa ditembongkeun ciri ropa lamun kudu JR teu tiasa ditembongkeun ciri JR-na walaupun baris teh mirip-mirip kana ropa model hu PS ha nasab jabar hi JR kasroh ta walaupun hu ha hi keukeun we eta PS lain PS ciri ropa ha lain jabar ciri nasab hi lain JR ciri JR sanes eta mah hu baris kalimah bawaanana we ha baris kalimah bawaanana we hi baris kalimah bawaanana we toh kusaba bawaanana eta harap teh di barisanana lamun hu ku PS lamun ha ku jabar hi ku JR lamun ropa nasab JR nama tah di jero gitu mahalna disebutna teh di jerona lamun teh mah kudu ropa hu PS na anu aya dapat hu teh lain PS ciri ropa tah mah nah PS naon PS baris mana ciri ropana tah mahalna itu di jero nah atuh ciri ropana nya doma ngan sanes doma baris hu anu katempo eta sanes doma nu di jero ieu mah nyata disebut mahalna teh itu mahalna lamun nasab ha tah ha eta teh si jabar lain jabar ciri nasab tapi eta mah jabar baris bawaan harap hakna bae mana ciri nasabna mahalna atau di jerona jadi jabar anu aya di jero nu dimaksud ciri nasabna kalebetkeun hi di JR keun lain JR ciri lain kasroh ciri JR nah eta mah hi teh JR na teh JR bawaan harap hi nah ciri JR na mah mahalna atau di jerona nyata kasroh teh kasroh ciri JR nu di jero tuh nya tuh mabni mah mata kalamun teu tilik masalah kalimah isim anu dimabnikeun seueur anu kabobodo teh nya kasamaran paningali marukana teh eta PS teh ciri ropa sanes pada mah jabar ciri nasab sanes JR ciri kasroh ciri JR sanes anu mana ciri ropa nasab JR nama di jarero mahalna teh nya moal ieu annahu anu aya dapat annahu disebatna isim an anu mana ante kagungan ama seperti ina tansibul isma watar paul obaro sok nasabkeun kana kalimah isim jeung sok karopakeun kana khobarna isimna disebut isim ina khobarna khobar ina anahu huna dibere baris PS teu meunang dijabarkeun sawi isim mabni teh hu di dieu ti dituna tos PS teu meunang dijabarkeun naon atuh ciri nasabna mahalna alias di jero lamun dibuka naon nya ta patah atau jabar pangna patah kusaha hu teh kalebetkeun kana isim domir anu wuku mufrad muzakkar ghaib lamun didohirkeun nyata lapad huwa lah bila mana isim mufrad dinasabkeun sakumaha tadi atos maka wajib naon ciri nasabna ku patah itu berarti hu teh keur tinggal nasab ciri nasabna ku patah ku jabar ngan teu meunang digenti PS nu aya lapad hu digenti ku baris jabar